fawajadnaha fi khamsin kaulan neangan 5 perkara ternyata kapanggih di 5 perkara wabna tarkadzunub kaula neangan supaya ninggalkeun dosa supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana ternyata fawajadna kaula duha kula manggihan di salat duha ternyata lamun urang sering salat duha sekali 2 kali 3 kali poe sapoe 2 poe terus we setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah embung nu ngaran teu salat sanggeus salat embung teu berjamaah eta balukar tina salat duha bakal diberengeunahkeun geura ge eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balki ngeunaheun sacara ternyata tina hasil duha ngawarung mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna anu balanja Masya Allah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh henteu sia waktu inget ka bangkrut mah sih henteu lamun tani Masya Allah subur tanina ieu berkat salat duha eta nu kos karaeutna mah geus biasa tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub embung urang ngalaksanakeun dosa bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1 nomor kedua talabna dia al kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan fawajadna ternyata aku kula kapanggih fi sholatil lail salat tengah peuting tahajud begitu salat tahajud Allah kula loba-loba jang urang raca bangun 2 rakaat bae 4 besi gering 2 bae 2 daripada engke gering dibawa ka mantri kunaon saya mabok tahajud 2 bae sholli salat tahajud rakaatain lillahi ta'ala Allahu akbar syaratna sare heula sanajan sakrajep lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat witir geus cenah kiai ibadah mah biasa salat hajat ge geus cenah kiai salat tasbih ngomong doang geus ya keur dongeng doang keur dongeng geus di mana nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih nah mun can sare salat mun geus sare tahajud sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat nah engke ketika diasupkeun ke jero kubur Masya Allah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang nanya Kiai Basrudin nanya ka malaikat kok ieu caang amat oh ieu tahajud Masya Allah begitu aja pede paeh kan poek nyana nanya ke malaikat cenah caang iraha maneh tahajud kula sok tahajud cenah ieu penting teh moal penting tahajud tahajud teh karena Allah apa karena karung kajahoan kan aya karena-karenaan lillahi ta'ala Masya Allah lamun urang tahajudna 2 rakaat taruhlah 10 watt lamun 4 rakaat tadi 5 watt kuari 10 watt lamun kuari gedep rakaat wah 20 watt Masya Allah lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt waduh caang itu kuburnya kapanggih ku kisah kigil bakli fawajadna fi sholatil lail caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat bae kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu alhamdulillah ngaji pendi tahajud barang tahajud sare deui subuh korban jam 7 ai tahajud ai subuh koboan usolli fardhu subuh koboan itu beres padi ayo teu manu kos kieu nya nah ieu Syakikil Balki nyaritakeun fawajadna fi sholatil lail ya Allah ya Rabb
tolabna su'ala munkari wa nakir kaula neangan pisalametin jang pertanyaan malaikat munkar nakir tingali ku kaula pagawean ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran. Ya Allah ya Rabb, lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh berang satamatan penting satamatan. Hese ngomongkeunana tak kos kitu mah. Kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatin Allahu akbar. Rakaat awal di alif lam mim datang ke surat Kahfi. Rakaat kedua di surat Kahfi datang ke qul a'udzu birabbin nas. Masyaallah karim. Kabelah dieuna sarakaat satamatan 2 rakaat satamatan. Kata si kumaha ngukurnya kumaha macana urang lamun keur sajuz setengah jam benu lambat setengah jam berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji cepet atuh diajak kan angel setengah dia sajuz teh ya 5 enak gitu ngaranna setengah jam ku ari 30 juz cepet sabaraha jam 15 tahun nu bener sih hitung coba bener kok iya bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu berang peti jam ngancelok ke alam eta seperti kos itu aya kene ku ari ge nu seperti gitu teh aya kene kiamat lamun nu kos kitu anu kos kumaha cenah kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah mantak jangan manggilir ge teh kudu naik mobil atuh jangan manggilir nu ngora dideketkeun ngalengkah ka dinya. Nah, nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot. Blon tah jelema nu kos kitu nya. Tah ieu. Oreganan baca Quran, maca Quran eta teh kanyahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran. Eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa. Allah geus teh esek. Jawab ahli Quran. Jelema talar Quran. Setelah talar Quran, ustad. Geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo. Quran teu dibaca jadi calo tanah. Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan, akhirna Quran poho. Boleh bejakeun. Begitu poho, ada bebejak ka kula kiai. Aduh, cenah kula ieu talar Quran aju. Kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cekeun ieu ku kula rada dicarekan talar deui awas ya lamun sampekeun ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa kula hafizul Quran cilaka sia lamun datang ka paeh henteu kembali deui teu kudu dicaritakeun hadisna atuh langsung we nyana balik ka mana alar deui Quran. Dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae kubur di tukangan imah wasiatna menang merenganan satahun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun gas kuburan maka itu wakaf digali Masya Allah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu enclok-enclokan belah dieu eueuh dagingan belah beuteung aya saeutik belah tukang ka dieu eueuh dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa tah
udah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa ketika digali kuburannya beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna geus lain saeutik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maot bau mayitna ge lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru abah guru urang sararea nuanien kan mandiat nungguan abah begitu abah datang karak di pandian nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa masya Allah seungit aya kiai tilu kiai nu ngundang kula encan di pandian bau encan di pandian geus bau kula nanya ieu pagaweana salianti nyai naon sih orenganan ngeridit-ngeriditkeun atau pan dia menyang ngeridit atau enggeus ka apa ieu mah enggeus pokokna teu bisa kuku apa itu mah dijero teu tanggung jawab geus pokokna seperti eta ya Allah ya Rabb lamun guru kula di Garut geus saya caritakeun ada seungit jadi kubur memehna ge kula nyana hayang di pandian memeh maot hayang di wuduan kula di isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener anu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawabkeun salam bisa nyaho kitu untuk teu lila maot lah ngeunaheun ningali seungit sababaraha kiai seungit tapi asa babaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang garon bakal maot bakal pae siai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu geus caritakeun ya kuarina ge geus kaambe ucan maot geus kaambe atuh kumaha dumantak kukula diajak ka mamana ge pamajikanna tilok nanyakeun tilok naon tilok sugan telepon pamajikanna kiai aya salaki nya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh heula orang kada lain paeh jelemana paeh tanah lah pokoknya mah gitu dicak pamajikan geus manfaat aja nomor kahiji nomor kadua mantak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa aja baheula mah teu belajar naon nu bisa kuari bisa cenah kulhu Quran keneh geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka deuk kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad den make batu hiji qul huwallahu ahad 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta iya nomor kahiji guys nomor kedua nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor kahiji neangan naon tadi nomor kahiji salat duha neangan tarka dzunub nomor kedua dia al kubur nomor katilu soal munkar nakir maca Quran nomor kaopat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan Siratal Mustaqim neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fissaum wassadaqah kapanggih di puasa jeung sedekah ya Allah ya Rabbi jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayangna naon aya nu sok puasa 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok itu lain puasa dokos gitu puasa karena Allah ayo santri 7 penting puasa baik bukan lagi cabai rawit pohara jasa sek puasa naon sih hebat amat pasang-pasang sarwiti aing goblok ceket sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih ya Allah atuh lain puasa kos itu lain ya sarwiti mah teu kudu puasaan ku ari mah bawakeun mobil beat motor lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat
Masya Allah. Tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil yang embung bae. Tapi begitu diputarkan Izqala Yusuf deh, Masya Allah. Mana Kang Pendi? Emang enak. Ya aduh, hampir rindu. Mana Kang Pendi mana? Jangan keluar pedet ya, horenganan make bata jeger bae. Sia ngaganggu aing bae. Ya Allah ya Rabbi. Nah, iya ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Kabeh urang bakal ngajembat. Justru ngajembat teh orang ayeuna. Urang kuari keur aya dina jembatan Shiratal Mustaqim. Kuari ngajembatna. Anu kuari sering sedekah. Nu kuari sering puasa. Eta ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, Masya Allah. Aya anu sakilatan, kos kilat datang ke surga. Aya anu kos manuk, plek langsung datang. Aya anu kos kuda, sak datang ke surga. Aya anu lumpat, plek. Aya anu lempang, aya anu ngesot tapi tetep bae datang. Aya nu kakara ke salengka dua leka gejebur. Iya. Oh. Jangan gejebur. Oh bagus tadi awal. Oh aduh, keadaan udah kumaha tuh. Sedekah. Masya Allah. Can orang kulang ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat. Di saya ya pengen jajan. Malah mah zakat batur dicokotan. Jelema ngahadiahkeun kipas masjid. Masya Allah, mawat tiis di jero kubur kan ditanya. Begitu ditanya maca Quran sok ieu tiis daun tiis teh maneh baheula ngajariahkeun kipas di masjid. Masya Allah, hanjakal teu AC cekna teh. Aduh, ya kieu mah aya kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna. Masya Allah, alhamdulillah cek tiis kan sedekah ya dak jelema. Ya Allah ya Rabb, Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari ya tah bere. Oh, aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere. Tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena ngeyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim na babari. Datang Haji Pendi. Haji kula ti kamari cang dahar. Saha? Ye, tu lain dahar sia. Teu kuat aja wah. Lain dibere di aya deui ka dieu aing dinasehatan ku aing ya. Ye, aing jelema hirup mah. Ya sing hadis ya. Datang ke sia teu dahar berarti kan kudu usaha. Jelema kan keur lapar dibere nasehat. Lapar mah bere sangu lain nasehat. Nyana geus kieu bae tukang nyekelan batu mana ya ku aing. Aya sia ku aing sia diwawalkeun sia ku aing. Masya Allah. Ai jelema butuh dahar, bere dahar nasehatna. Jelema butuh ilmu, bere ilmu nasehatna. Jelema hayang kawin, bere awewe nasehatna. Nah, ieu aya jahe, kemudian hayang kawin, bere lalaki. Eta ngaranna nasehat. Siap. Loh, siap. Atuh anu hayang awewe ke modelnya na. Pemajikan geus ngusir. Tah ieu nasehat lain ceramah. Nu asli mah kumaha kebutuhan. Masya Allah karim. Nah iya kuburis sirat kapanggih ku kisah kikil barhi. Ternyata dua hiji puasa nomor kedua sodako. Sebab eta adalah sarana pamereti Allah yang nyalamatkan orang. Ketika orang jadi jelema sugi, kiai mah meureun zikir penting teh, kiai mah maca Quran, santri mah meureunanan sholawatan, aing mah sakieu ayana lah, aing mah endeup ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah, petakeun ku urang fakir miskin mana yatim piatu, masjid mana nu can anggeus, tetangga mana anu butuh. Ya Allah, pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang maji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat. Sok geura saha anu siap terke Mang Haji Panderi tuh panjang mah teh
atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene kurang maji aya kurang mangsa 10 meter kan coba nu sejen heula sejen heula beres leuwih duitna leuwih ieu mah haji kadegan duitna basah tokoh masyarakat kos kitu. Nah lamun tadi jelema mere kipas ai prak di pondok papan kipas leungit barang diteliti barang diteliti si eta nu nyokotna. Ya Allah laporan ka kula kiai kumaha cenah naon batur makan jariah kipas ieu mah ku haji pendek can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleung geus tailah si hade ya si hade nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki nomor kaopat katilu nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa orang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur teh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya orang ka malaikat aya titisan ieu kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin masyaallah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu bro pohara jasa aya tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabb ngeunaheun jasa sedekah ke lancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima tolabna zilal arsy abdi neangan iiu aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat ba'ats udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar padon pengan sadepa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas pahar engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amal masing-masing panas tah engke aya anu seuseurean we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we ceuk sia ngayakeun rokok di akhirat pabrik lagi sareueuh emang enon tenang batur kepanasan ku iman teh cak sapanas teh cek tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balkhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadna kukula kepanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud tina ulah pati resep kana dunia tayu mah hese jasa ieu mah boro-boro pangkat dolein kiai-kiai gersep dasa kana dunia waharat nah ieu terakhir supaya direnungkan ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah hese ditahan jeung ditolak tetapi talukna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan nu mantak jadi kiai tapi ieu ngaleungit-ngaleungitkeun resepna nu hese ge masyaallah mantak kula geus sababaraha kali ngomong ge kula geus teu dibere teu resep ye ngaji kieu teh dibere teh lillahi taala nu sababaraha urang mulai kiwari urang teh rada lempeng-lempeng rada lempengkeun sabut memantak aya maulidan supaya nyaho ka Kangjeng memantak aya haolan para aulia Allah supaya nyaho orang-orang brilian nunggu Allah jelema nu geus bisa komunikasi jeung Allah jelema nu dibere impian-impian ku Gusti Allah nage impian anu mararodel memantak aya haol para ulama etalah nu negeran nagara negeran umat saeutik urang supaya terbersih teh urang oh kiai oh haol wali oh haol Kangjeng mulai hate urang teh Kangjeng teh saha ulama teh saha wali teh saha geus ulah nalikeun bidah-bidahna nu penting manfaat aja urang mulai anggeus da ieu bidah itu bidah muludan bidah haolan bidah dan lain sebagainya giliran Agustus mah teu ngabidahkeun eta naon eta
tahun baru manya tengah bidah malah nyana termasuk di jerona menai jelema ngabidah bimana hawali aju nyana kamari milu tahun baru petasan jeung bajong-bajongna mudana dijegur-jegurkeun geus bawakeun rantai jelema kos kitu rantai taekeun ke tanggal kalapa geus beres eta sia kitu teh kuki uci aing baru ketempuhan itu gak bidah-bidahkan ini surah gua terus baik aja dibidahkan kayak malah orang ledek kurang hei gimana dah bulu dan bidah nih pisang nih mantep nih pisang nih ya lo liatin dah lah udah soal ceramahnya mah kipudoli nggak usah diutarain yang penting pisangnya nih sunfresh wow caknya nah lu bidah juga enak dimakannya kenyang gua nggak kasih lu masih ada berapa situ nah nanyain lu ya ini seledek kurang mana lu nggak bidahkan ledek kurang malah ada hari penjana nih ada semur nih semur bidah itu haram biarin pokoknya mah ini ada manfaatnya di sini ada sholawat kanjeng Nabi yang Nabi salam di sini nih iya ada yang Nabi salam alaika Rasul salam alaika kalau dimakan kenyang ini iya ada yang Nabi salamnya di sini nih oh ntar hati jadi terang bidah lu haram lu biarin bidah-bidah juga lu gua mau makan di depan lu ini gua jotos lagi lu yo parangsanya aduh itu parangsanya semblon tuh Melayu tolong la hal yujzauna illa ma kanu ya'malun naon kurang dipigawe bakal kapanggih balesanana jaza biqadril amal balesan kumaha amalna amal bagus jaza bagus amal jorek jaza jorek bagus loba jaza loba jorek deui urang gede jorena gede deui jazaana nu mantap mumpung kuari urang masih dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat yuk urang pake neangan pijazaun beramal bagus engke masing-masing begitu urang di akhirat kapanggih urang Masya Allah ngintil-ngintil urang amal urang tetep bisa pisah ti urang ngintil-ngintil nu jore ngintil-ngintil nu bagus ngintil-ngintil urang babarengan jeung tetangga urang sia eta amal sia jore amat nyaho ku aing ditah edit kitu da edit teh cenah tuh nu aing mah deuleu kaset kan geus urang teh begitu ditimbang ge pede sebab dibarengan ku nu kaset beh atuh tenang kanjeng Nabi geus nyahoeun ya dah timbang langsung geus kadeuleu kaset nah ini nu bermasalah ya hideung amat sih amal aduh ya bau ya amalnya Masya Allah tah makaning mimilu kan jeung urang isin amat urang ti hudang ti kubur amal eta makan milu bae asup ka jero kubur milu hudang ti kubur milu ya Allah ya Rabbi mun di dinya aya judian aya mabokan aya zina aya korupsian betapa isina urang ketika urang hudang ti kubur berangkat ka masar eta mimilu bae ulal elel bae ulah elel gigirannya ada di luhureun pundak urang hei ulah kitu aja neraka jahanam ulah kitu paling jadi haji jahanam sia risi da ilara risi biasa Masya Allah nanti wali tenang di akhiratna nyuhan saya kira terus jangan begitu istirahat sebab geus boga nu kaset tenang nyana mah geus indah jasa geus nu kaset aya santrina atawa anu deket ka kiai anu kasep kan kiai mah santrina mah anu deket jore ngadeukeutan meureun minta syafaat meureun gitu kan sangat dulu lu bareng-bareng ngeriung kan enggak ada sono bau tuh amal kamu bau cenah teu kula mah hayang ngomong teu bisa henteu kula mal ini aduh kiai ketempuhan tungtung mah didinya nya nyekelan kiai bae terus baik saya nyekelan gak di dia waktu ditimbang mah mal bisa tetep aing nyekelan bae kiai ka surga aing milu bae emang teu naik angkot aturan negara jeung agama ngahiji kitabna hiji-hiji kayaknya Al-Qur'an di negara demokrasi mah ketika urang nyaritakeun negara make tahu tuh sia mah aju nganyalkeun ka aing kahuk lamun urang diceritakeun agama tergantung agamana urang itu Islam buka Al-Qur'an buka Bukhari Kristen buka Injil
itu mudah buka boga kita masing-masing tak gitu di negara demokrasi mah jadi agama diurus ku masing-masing masalah guys jangan mengkos kekayaan anak hari endek hayu orang robah make negara Islam ngan perang pasti nu ieu parae kayak diteruskan ku anak urang apa parae sabilillah sorga urang mau sorga parae be meneruskan anak urang jadi betul negara Islam DPR nu bari parehan dek DPR dek ganti siap perang Amerika los siap berarti tetap perang demokrasi maka aturan kafir di selain aturan-aturan anu mantaknya mempertahankan negara demokrasi aya keuntungan nu kudu disedot kunyana aya anu terketahui aya anu tidak terketahui minta kula tebetah jadi presiden kos kitu aya aturan-aturan presiden naon cenah ke lalu bohong lah bukan pernah jadi presiden koang-koang gara-gara urang terus gitu dah nu madak hayang meraup keuntungan terus Amerika teh melalui demokrasi Irak didemokrasikan hayang nyedot keuntungan Mesir didemokrasikan hayang nyedot keuntungan Syria didemokrasikan hayang nyedot keuntungan hayang nyana teh hayang aya keuntungan dirinya teu naon malih teu demokrasi ge model Arab Wahabi asal maneh leuwih tibatan didemokrasikeun sedot keuntunganna negara nu tandus Amerika tapi sanggup nyen kapal termewah di dunia negara tandus di dunia Amerika dander di Amerika mah terjadi belah dander terjadi Asnawi harita ke Amerika tani terjadi si Asnawi itu waduh melakui terjadi di Amerika tandus tetapi mobil mewah buatan Amerika kapal buatan Amerika nuklir buatan Amerika modal di mana sedot di negara-negara anu ditumpah dan punya termasuk negara urang siap urang kos gitu terus ente siap mikir mantak di Syria ku hari Amerika kebingungan naon sebabna sebab ieu jelemana eueuh nu bisa diteundeung di dinya nu mantak anu diperkirakan setahun 2 tahun cek Amerika 10 tahun kok bisa kitu hese dengan jelema anu dipercaya ku Amerika jang supaya kepercayaan Amerika berarti jago teh Syria berarti jago eta aya jelema tah horenganan milu ka negara cat aya deui jelema dianggap hebat ieu pasti bisa membawa tesamarin mereka ya ternyata nyana ini kan itu kan negarana hese batak 10 tahun dek ngadidik heula jelema sanggup kos kitu teh negara kafir mah nu kuduna Islam nu kos kitu ku ari kafir nu kuduna mah urang teh ka negara kafir kos kitu ku ari mah urang di kitu-kitu ku kafir sanggup sia terus teu sanggup teu hirupna ya cerita negara supaya nyaho kos gitulah keberadaan negara urang mantak calon presiden ge nu dipercaya ku Amerika Suryani sia sih dia aing percaya ka sia oh abdi mah cenah geus bentek di Indonesia mah Jokowi ya siap deh hah atuh abdi mah kumaha bae kumaha nu di luhurna inohong abdi saha si inohongna Megawati ayo hadiah cak Megawati di ais gojek di ais nongol be huluna tolol terlepas di kos gitu terus baik diolah saha sedangkan teknis nak Masya Allah orang menyeritakan negara muringkak bulu panas tungtungan ngalamun nu encan kawin bakal lambung kawin nggak ada ke negara begitu nu geus kawin bakal hayang kawin deui capek mantak mahasiswa dari sundut demo
masih saja demo. Sebab naon? Keur menggebu hatina ingin ada perubahan berarti di negara. Nah, kamari jadi undang-undang rancangan anak, waduh. Kapan? Awas ya. Ayo, awas. Kos gitu di negara demokrasi. Mantap nu nyahueun mah mending di kerajaan deui mantep. Urang lepas di Amerika, urang jadi kerajaan-kerajaan kayak gitu, kerajaan Banten, Cikande, Serang, Cikupa, Pasar Kemis. Wah, enggak bakal loba raja-raja engke. Haji Pendi jadi raja. Ngan moal diperangan ku sasage Haji Pendi mah moal. Emang kunaon moal kebel ge pae. Kada pae wajar bae gitu. Kudu diperangan teh. Jaguis lagi geus kajembut-jembut. bolak-balik jadi cerita negara bolak-balik hese teka panggil kurang kieu bae terus kurang ke kerajaan deui ribut engke loba raja baheula geus perang coba tuh make aturan Al-Qur'anul Karim langsung urang perang jeung Amerika moal terus cer Taliban gitu boga negara perang terus mentak masyaallah istimewa Taliban terus bae kok di urang mah henteu sih teu aya minat perang saha nu ngadidikna nya kudu pendidikan di Iran mah di Irak asal asup SD bae ka ditu diomong ya kita siap tempur dengan kafir masuk SD dibere ayat-ayat perang kakarak SD doang geus dibere ayat-ayat perang dicoba kunyana keluar SD bae tak kelas 1 keneh geus ninju baturan iya urang gitu percobaan ayat perang di urang mah ye di urang anu rada deres teh cisoka doang cisoka jadi nyana sok daek urang birin jang peureum gitu iya kan lain pakai perang ieu kafir jeung babaturanana tuntuna usah jeung usah gelut aya kerja di negara nu mantap Mesir teh babla mah can aya jelema kepercayaan Amerika itu di ditu embung deui percaya ke Amerika teger jadi kalau orang ceritakan Mesir perang wet teger Irak emang saya dalam Amerika di Irak rencana ya cecek orang Irak sajengkal ku aing kudu didikeun ke Amerika heula aya mah aya bae orang Amerika awas lengah bacok cek wae ya emang kumaha gitu ye batak tala lengger sebab boga sejarah kan cenah macaan sejarah tiba heula negara urang teh negara terkuat negara urang teh sempet jadi adidaya baheula kira negara urang teh negara tertua di dunia masa harus kalah oleh Amerika tidak bisa nyana dididik ngan berita nu ka urang na bae disaleweng-salewengkeun sebab nu boga sumber berita kan Yahudi aja urang maca nang seukur pos kota doang eta teh tadi gorong-gorong di depan desa Kutabumi macet anu kos kitu be bodoh bos ya cerita negara kos itu bari lalagaan supaya ngerti nek naon ieu maksudna aya pemilihan umum nek naon ieu pemilihan presiden nek ngalangsungkeun nu kos kumaha ieu mestinya urang teh sebagai warga negara Indonesia hayang aing boga pemimpin dek dibawa ka mana ieu negara aing nya sia dek mimpin aing je lamun sia dek mimpin aing gelut heula sia jeung aing kudu da kos kitu hitung-tungna bukan urang jeung calon presiden gelut beblon teh maksudna lain kitu nyaan sia dek mau aing kitu negara lain sia nu kami KBH menang rebut di Belanda baheula menang bapak kolot urang taruhanna nyawa siap wae tinggal geunahna doang di bakal mana ya negara aing aset beak ku sia ye Soekarno melian sia ngajualan ayo da kumaha deh ayo aja nu itu ge lain turunan Soekarno tetep ngajual nu itu ngajual ieu presiden nu kieu dek jualan deui apa naon kudu nyaho ya ayah yang asli nama cerita negara mah ka iman tetap mau sapi
kos gitulah cerita kan dikawanakeun di negara pertahankan demokrasi aturan demokrasi nu baheulana kos kumaha kieu apa lain tanyakeun coba ka depan tanyakeun ka MUI peran MUI di Indonesia sebagai naon sebab naon di Mesir mah aya Al Azhar lamun di Iran mah aya itu ayatullah Khomeini ayatullah etala anu nentukeun maju mundurna negara ayatullah di Iran eta adalah aya mufti maju mundurna tergantung mufti termasuk Mesir Al Azhar maju mundurna negara adalah Al Azhar di Indonesia maju mundurna negara MUI baheula teh beneran teu MUI main teu di negara kuari diperbandingkan atuh nu bantak Al Azhar main terus kuari lain letik-letik peran di dunia Al Azhar teh lantaran keputusan maju mundurna negara terletak di pundak Al Azhar pemerintah teh ngangsongkeun bagaimana musyawarah dikaji ya siap tidak usah Iran ayatullah Irak mufti Indonesia misalnya sebenarnya sih aturannya kos gitu baheula teh perjanjian anak di Bogor mamu izina di Cikupa sarua atuh ngadeukeutan meureun ka mau bejakeun aduh haji pengen jaban MUI jahe di pebawang punya atuh teh rahasia apa meureun jeroana mu Allah alam urang teh nyaho ieu jabejan aja dibalikeun ka Lampung pan itu meureun kasus mana gitu ge lalaunan tah cerita negara lalaunan tapi itu dasarnya kos gitu supaya nyaho heula diksaha nu ngadidik negara urang intinya nyaho mah ulah nyaritakeun rukun wudu bae babar rukun wudu mah genap nomor kahiji hulu nomor kedua suku kan ngacak itu biasa Ki Golkar mah ngacak kabeh itu pakai tartib guys jadi acak-acak rukun sholat sebenarnya cenah kiai kumaha hayang mas ya yang gitu tuh sing punggu ieu mah kumaha hayang na stok di loba aing tuh sing punggu lah henteu ieu mah kumaha hayang na sia merena leutik 13 merena udah gede 18 merena pohara 24 kumaha merena sia kai ayo dek hayang seberas ya jadi ondo kos gitu heran nih mah rukun wudu bisa rukun sholat bisa tasawuf make manehana urusan negara pan urang cicing di negara masa teu peduli atuh urang teh cicing di negara deuleu ke urang maju mundur kan terletak di pundak rakyat negara teh mata kula salah milih pamimpin nah gitu macam kiai kula nungguan kiai bae oke guys tenang kayak di bejaan bukunya sapi tetep Kanjeng Nabi teh minta kepada inuh pemimpin kufar saksi andai kata ulang ilu aja Muhammad lantaran nyarang ngabohongkeun ka ayat tu percaya ka akhirat ulah milu jeung bukan itu mana bae itu bae ulah hiji Masya Allah Al-Quran tegas kuari Muhammad bejakeun ku anjeun ta'alau teh maksudna mah ngagerokeun ngan ngagerokeunana nu ngagerokeun di luhur nu digerokeunna di handap eta ta'alau heuy yo ka dieu yo nyanana di luhur gunung misalnya di Gunung Santri gitu jelema di handap woi ka dieu yo asalna ta'ala mah nu ngagerokeunna di luhur nu digerokeunna di handap yo ka dieu yo kula di dieu hei ka dieu dek naon dek di balik penerangan aslina mah kos kitu tapi nu dimaksud di dieu mah lain kitu nu penting mah ieu ngagerokeun dek di luhur dek di handap kok di handap si make perjalanan di luhur anggap jelema nu di handap teh jelema bidu nyos bidu jadi bidu teh geus teu ngadenge naon teu deuleu naon bidu garana
aya pita kolos cicing bae laler kolos cicing bae bidung ngaranna eta katirisan tilok make baju bidung ngaranna eta kapanasan make jaket tilu ragep bidung eta nu kos kitu eta tah jelema bidung eta gerokeun tah nu kos kitu teh seakan-akan nyana teh dihandap urang nu ngagerokeun di luhur ku sebab bidung dengan adanya nah ieu ge sarua kalau kadar ieu cek Kanjeng Nabi hei kafir kadar ieu seakan-akan nanya kapan eta kafir teh mah deuk naraon ieu kami kadinya teh dipanggil oh nu mantak dipanggil teh aslu ma harrama rabbukum alaikum kaulah bakal nyebutan macakeun hukum-hukum anu diharamkeun ku pangeran aranjeun kabeh maneh teh ngomong nang di pangeran yo aya hukum keputusan ti pangeran ieu nu bakal dicaritakeun ieu dengekeun ayat sabaraha amat ayat 9 bakalna 5 jelas nu 4 sama 5 jelas 4 sama dijieun di 2 ayat si coba kumaha man cek Abu Jahal kami aya ngadengekeun hintup itu pangeran ya dengekeun nya mana nomor kahiji Allah tusyriku bihi syai'a Allah ngainstruksikeun ka aranjeun kabeh dehekeun ku cili maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh nomor kahiji ulah sok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik sugan teh naon mah siapa nyinggung aing teman-teman ulah aya ngamusyrik kok bisa kos kitu sih man kunaon eta cek pangeran ieu cek pangeran deuk pangeran mah ka Allah bae ulah sok make Uzza Manat Lata kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek nya gaib pangeran mah kami ge percaya aya pangeran teh ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu ieu teh pangeran tuturunan kapan ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a ulah musyrik nomor kadua wa bil walidaini ihsan ay asinu bil walidaini ihsan nikmat nu panggedena iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'a nomor kadua kanikmatan teh ayana urang diayakeunna urang hakikatna ku Gusti Allah tetapi melalui hikmah sabab menang indung bapak urang bayangkeun ku otak urang coba cek Kangjeng Nabi urang ti eueuh aya menang hikmah bapak urang totoker tengah peuting nandean indung paparahuannya beres ti kelebu sorry ya kemana nu ti kelebu tah beres ngandung kapan eta mawa maneh 8 bulan galibna bayang teh kota naik kana puyeng naik kana ceuli tarorek naik kana irung naik kana bibir teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana neuleuh buah ngora cak nyana pasti ngeunah neuleuh cau ngora pasti cak nyana ngeunah neuleuh jambu ngora pasti cak nyana ngeunah neuleuh tai ngora pasti ngeunah ponsah nu ngora-ngora lah eta kan diicip-icip kunaon eta aya manehan kan di jero terus 3 bulan 4 bulan rada deres mulai rada ngeunah deui dahar
deka mamada ge maka diperhitungkeun mualah lantaran ieu keur hamil ieu keur ngandung pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung deuk kondangan deui itu ulah lah cek bapana emang kunaon gitu ulah ibadah deket ya ulah deket ge emang kunaon gitu besi kumaha meureun di jero anak lain emang kumaha teu bagus kadeuleuna kunaon gitu lantaran di deuleu dihareup sakumaha jelema anu melendang deuleu di tukang gitu bagus nah nu jelas kan lain gitu nu jelas lain gitu deudeuh ka anak besi kaganggu dek nginum ieu ulah lantaran besi mabok di jero dek kadahar ieu ulah besi mabok di jero dek sare dek naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung keneh geus diperhitungkeun ku indungna masyaallah mulai kuari ke 9 bulan geus siap-siap dek ngalahirkeun antara dua pae hirup jihad jana ya Allah ya Rabbi embung disesar lantaran aya lawang nu khusus nu mantak embung disesar lainna naon mahal 12 juta sedengkeun ieu kan kemampuanna ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu disesar bae zalim dokter nu mesti ulah disesar mah haram disesar sebab nyesar mah ngarusak alamun mesti terakhir kakara tuh masalah lawangna teu bisa teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas sebab waktu asupna meleutik kuloon keluar jadi gede iya melebihi kapasitas tapi kakawasaan Allah ya keluar bae keluar bae nu asup mimiti leutik keluar gede teu masalah teu kosong jadi pikiran ulah urusan kakawasaan Allah warinya ngabeten ngaheujeun borosot alhamdulillah anak aya langsung kunyana dipandian rumah dukun dan semedi susuan temenang aya nyamuk temenang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung pikir kotak coba langsung nyusu menang sama bara penting mah 2 nu nyusuna seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan tah mah Pak eta masyaallah nu pamalingan sieun teh ya cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan orok na bae kumisan komo bapana budak bayangkeun indung masyaallah terus beki gede kuari terus bae diisangan dipandian waduh eta indung ya Allah ya Rabb bapana neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah bayangkeun indung bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi nah kuari geus mulai leng-leng kokorondangan dan lain sebagainya tetep mana sing ade budak besi kahau sing ade eta kan kudu deudeuh ka anak sing ade konsian emang kunaon itu di tukang empang pan ke ngajibur ka empang deui kajenting bapana ka empang asa ulah budak tolol teh indungna deui ngomong emang kunaon gitu mongan nah, pasti aya nanaon ye pasti aya nanaon ye sekali dia coba ngomong dah budak ulah ka empang ai bapana kadir geus ngajibur nah emang kunaon gitu 3 kali berarti nyandung bebeja keur nyandung di mana aya lalaki bebeja nyandung kemarin mun bebeja tadi didinan di mana lagi ngomong atuh lah kos itu nu tenang atuh mun si ngomong sok pintu mah tenang lah lo budak hese ngomong jeung nyandung mah teu arti kitu urang beneran aduh lamun hayang nyaho jati diri urang nyandung coba hayang nyaho jati diri urang nu asli nyandung beres nyandung mulai guys tuh deuleu setan datang nyaho asli urang setan berarti padahal eta kiai tetep ku pamajikan di setan-setan tuh setan datang tuh eta nyaho asli urang
saking kiai di setan-setan ku pamajikan atuh komo tukang karung mah bae jurig geledegan. Aduh, itu kuat tuh baru jatuh guys. Di setan-setan di juri-juri kurang asli, nah orang kanyahoan kuari. Oh, berarti aing setan. Tah, maleureun ngomong mah maleureun tilu bacem. Hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeus. Nah, ti isuk datang ka sore tangga isuk ge moal putus. Nomor kadua nu susah, nya nyaritakeun ka susah moal anggeus-anggeus. Nomor katilu nu gede hutang moal anggeus-anggeus. Payah guys, angget payah betok guys. Nah, ini Allah tusiku bisa. Nomor kedua bayangkan lantaran indung timini ngandung ngalahirkan ngurus nyusuan dan lain sebagainya tatangka onggong dan lain sebagainya tetap duduk nak anak deh bekama mana deh moal anak bekama mana deh kela besi anak aro anak ya anak maka instruksi ti Gusti Allah wabil walidaini ihsan sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsanan kalawan hade nya ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah terletak pada ridho indung bapa ridho Allah ridho indung bapa ridho Allah moal ridho Allah fi ridho walidain. Masya Allah. Dua nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq. Kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah ala tusyriku bihi syai'a. Nomor kadua ka indung bapa teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana. Nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang ku kumaha ge tetep bae kunyana dibungkus hirup-hirup dikubur. Atau mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunia teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah nu mantap instruksi ti Gusti Allah. Hei urang Arab cek Gusti Allah macam kan wala taqtulu auladakum min imlaq. Ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun beusi pakir kulantaran di dieu teh aya min aji imlakin beusi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun beusi pakir sarua bae membunuh ngaran atau kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan emang benar gitu lah can mapan dia besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta nomor katilu ditahan pula kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh cukup 2 emang kurang bayangkan coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya sedangkan kan orang lah iya imah gecan boga ya motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mau besi susah lah ka ditu tah eta kos kitu teh ngabunuh ngarang dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir anu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elat min imlaq besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum
emang na urusan rizki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum. Muhammad bejakeun ka para kupar-kupar Mekah kunaon make jeung fakir endahan di kubur hirup-hirup atawa diazu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna ye nahnu narzuqukum kaulan wa agung anu ngarizkian naranjeun kabeh wa iyyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian. Urang makan kurang percaya ka Gusti Allah, kurang keyakinan ka Gusti Allah. Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian. Wari aya surat di bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji eselon hiji sekian, eselon 2 kadia, eselon 3 sekian, eselon 7 sekian, emang aya bae lah pokona eselon 7 ge. Tah eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan hiji sekian, 2 sekian, 3 sekian. Eta keputusan. Tah geus kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati, padahal bupati ge menangieun Allah bae saruanya lagi, tapi kurang percayaan ka itu. Aduh aing mah dia besi teu digaji terus bae digawe pokona besi teu digaji rempan aing teu asup ge ngaguruan wah asal dipecat aing mah ke gaji eueuh. Aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu. Teu salat atuh biasa-biasa bae, tenang-tenang bae. Kalem-kalem bae. Teu puasa tenang-tenang bae. Tapi ku Allah dirizkian bae. Tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah. Nu mantap jasa iman. Terus saya pendidikan tasawuf. Maksudnya supaya keyakinan ka Allah mantap. Dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah. Mungkinna boga pol ka Gusti di berbagai bab, ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah. Mantak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah, ti eueuh ka aya nang Allah. Kuari aya diurus ku Allah. Rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir. Geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur, nu ka batur moal bisa ku urang. Andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa. Nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa. Nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa. Nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae. Tah supaya keyakinan kos kitu abe mantap ibadah ka Gusti Allah. Iyalah tasawuf ngaranna. Mulai udah buka keyakinan ka Gusti Allah guys, aing mah dagang moal, tani moal. Deka Allah bae. Aya, teu masalah. Ai sesuai mah jeung kelas teu masalah. Ngan ai teu sesuai jeung kelas ulah. Cek majikanana ka. Pan teu ka warung, lah ka Allah bae pasrah. Ngojek atuh Kak. Ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah. Pasrah ka Allah. Capoe dua poe Kak. Ieu urang teu dahadak geus kumaha Allah bae. Kieu bae tuh Kak, aya geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu. Ulah balik bang. Monggo dah atuh aing butuh pan kasihan. Tuh, aing dibutuhkeun cek nyana. Aya di Paraban teu. Eta aya Paraban urusan Allah. Aya butuh urusan aing. Ayo puyeng cek nyana ieu kakak. Eta kudu ngaji. Deuk nasaup, deuk norekat kudu ngaji. Lamun teu ngaji cilaka. Kira saya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan. Nah, urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam. Ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul auliya ngan memehna nyana zuhud. Terus jadi raja zuhud. Kapanggihlah jeung Ma'ruf bil Qur'an.
Waalaikumsalam. Maneh datang ke mana ka zuhudan maneh cek marupil kurhi. Cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh. Coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia. Bagus. Aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kula mah sakitu cek marupil kurgi anjing kula ge kos kitu amok cek Abu Yazid anjing ge kos kitu di negara kula mah aya bae di dahar eueuh bae nyada sabar paling ngelel we tah anjing ge kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing. Ya Allah, atuh kudu kumaha kieu nu hebat. Ulah hayang kana dunia di mana aya bikeun ka batur, di mana eueuh sabar. Atuh pae cekeun eta mah. Berarti can kuat maneh. Tah. Jadi Ki Abu Yazid Al-Bistami jeung Ki Marupil Qurhi eleh luhur dina zuhud ku Marupil Qurhi lantaran cek Marupil Qurhi. Zuhud nu asli mah kos kitu. Aya urang sakadar icip-icip bae sasana bigeun ulah datang ka diendekeun di imah eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagi hati Gusti Allah kuat teman kita lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid Al-Bistami taat kula ka anjeun ngaguru nu mantap kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid Bustami Marupil Qurhi mah bisa Junaidil Baghdadis istri Siti nya hiji di dinya Abu Bakar Shibli bisa ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia Masya Allah ini jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung mah 2 poe di 3 poe geus mulai rada kaluar ke sangtis 4 poe geus leuleus cenah geus kiceu 5 poe geus rada ngalungsat ngadoa Gusti pancen cek Gusti mun yakin bakal dirizkian pancen aya nu mawakeun keneh bae Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud yang anu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu geus aya nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui uji abdi mah teu hayang dibawakeun ku makhluk hayang dibere langsung bae ku Gusti cek ya mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk mah geus kadalapan teh can aya keneh mantan telat amat sakitu kaburu pae hasan aya Gus ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk panten ka Gusti mah pandam nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah pae tapi kumaha Gusti pae endahan ge ilhamna ti Gusti rezeki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh kaluhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz teh bener rezekina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain di kamarin ada aya kene tanaga kuatnya saya kulantaran tulisan ada di kota ya jangan ngorandang ke kota datang ke kota yuk di kota dia bener tekebal teh aya nu mere sanggu sapiring cai na segelas digeran diinum di dahar seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh
ndek datangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek. Ieu make kudu ka kota keneh bae. Laju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resep nama aya langsung ti Gusti gedebug kitu tah. Mun roti-roti brug ka handap. Emang pikiran urang kos kararitu eta. Pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu. Cek Gusti Allah. Gimana encan wajar jadi wali aing. Ku ari mah ulah wa kazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae. Santren jangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu ulah waka kolwa ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali ngikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Bu Yazid Al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi. Jadi nggak guru deh tak bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa nu bodoh mah pan ari anu pinter mah gue rezeki mah geus dibagi ke kelitrikan mah tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang mah naleungkeun ieu sia geus di bibir aing teh kan. Orang kan ada jago, kayak kotok jalak, itu mah percis, itu mah kos calo, duit, mentaan, ku babaturan, set, itu lain milik ulah, motor lain milik orang dibawa ke pemalingan. Nah ini supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula. Mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae jadi kumaha kajentingnya di Trisakti di UGM misalnya yeuh kuliah manu saya kuliah lah pokoknya di mana tuh di IAIN misalnya terus moal bisa lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah yang praktek kudu di pondok pesantren jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok tidak bisa nyana guru kaditu kaki Ma'rufil Qurhi barang datang cek Ma'rufil Qurhi ahli zuhud bantat datang ka dia aduh aing naon encen ge ngaguru geus disebut bantat aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres kan bisa kanyawan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing among cek luhur abad sih popo harai urusan ada jeung Gusti Allah among murikak bulunya nabi murikak bulu tapi tetep can percaya cekna mainnya Allah ngobrol jeung nyana orang lah menceritakan kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang yang seri kadang-kadang oh ya itu pendidikan apa gitu jangan percaya coba aing mempercayakan aku supaya aing yakin nyana di luar gegerentesan kata kos gitu dah cek sama ada teu percaya ka aing Budin berangkat ayo udah ke mana? Meyakinkan, siap yakin kain kan? Makanya mohon. Wah, putih sieun bae. Ayo. Udah ke mana? Ayo tutur ke. Nu sok loba omong lamun mata tanya. Ayo aing boga babaturan. Datang ka imah babaturan. Wow, sono. Biasa ditangkep dah. Wow. Kedatanganku Ki Ma'rufil Qurhi poharja. Cari. Dibagiakeun cai kopi dan lain sebagainya ke ulah ka mana dahar akhirnya bener sate dahar lah di luar boga imah Syekh Ma'rufil Qurhi jeung murid anyar disebut bantat teh dah cek Syekh Ma'rufil Qurhi dah ka muridna kan lamun canda izin ti guru mah dahar begitu Syekh Ma'rufil Qurhi ngadahar sate hiji tuh nganem
didelegan kedua pan di daharnya ngan hiji doang dikunyah-kunyah gua sama Rupil Gun endah dikado aku ke sekolah pada pamit baik sok dahar belum pamit tulis pamit tinggal nuduhan urang sendiri ngadahar satu sakilo bana itu tengah dahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ieu kajian kuku bahagia sebab saya marufil kurhima lamun beres besok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate Assalamualaikum salam ieu sate kan geus dibayar oh salah sakeuna teh menang nanti mana menang balik lu bener ya bener dong balik lu bener ya ulah lain lalaga urusan mayar 2 kali 3 kali masangan ndek dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula ya kula kadatangan guru kula Syekh Marufil Qori kemudian dahar adu eta satena punyana diicip-icip jadi barang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah masyaallah hampura aja nak kula cek tukang sate emang kurang gitu mbe pae ku kula di sate cak anu bantak juga teh nyawan gitu cerita guru urang mbe pae teh mbe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan kan urang mah eta mun lamun urang bae terus bae ya urang ada bangke tuh atuh pati bangsa beungeut-beungeut ku sadaya teh jarang apa atuh teh jarang atuh biasa bae dek bangke tadi tahun pokona 15 tusuk aduh atau mamang teh kurang gitu kan tukang sate ampurang geus pokona jadi kula yang gede untung aya embe pae anyar kanyawan lah geus di sate bae guguran datang ka Syekh Marufil Waalaikumsalam deuk nyaritakeun embe pae nya ceun geus Yahudi bae teh cak murinda teh cak murinda mama geus kula yakin ka mama yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ka guru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha aya teh mah aing ngobrol terus jeung Allah wayang cenah aing kos kitulah kutubul aulia lu bantah geus hese jaritakeun nyana mah komunikasi terus bae jeung Allah menginum sangat dibejaan ku Allah bedahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang di mana dan lain sebagainya mentak sok aya ngawulung bedek dahar ge kieu ke besi di lembur urang anu ngawulung kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jas nu bodoh masa dijadikeun wali bodoh mantap mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren teu bisa tuh basantren cenah basantren modern teu bisa basantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik dan jurusan-jurusanana urusan agama ngan endek ngajurus ka derajat mah salapi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung jeung bedana rubah sama dan beda ngaran sanawiyah itu doang bedana sakit sarubah jang derajat tetep ngantren ieu bisi sing ada di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas antrennya di mana lah sabaraha tahun mas antren sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyakum wala taqrabul fawahisha ulah sok deketan bangsa fawahish kabair zina deket bae ulah komo zina nginayahan kana cacak-cacak deket ulah teu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar
Ari karena Allah mah pasti besi. Pana anu kieu ye, jelema teh anu kieu. Aya anu wani nonton orkes eta. Lamun eueuh sasaha. Lamun aya sasaha mambu. Aya nu kos kitu. Anu wani aya saha usaha wani bae. Waduh eta mah geus mempersiapkan diri ka neraka eta mah jelas. Ieu mah dideleulkeun kae anu tahu ya, anu tahu. Oh, aya maling mah. Bener, loba mau ieu. Namun aing nadi itu mah dipandeglang tuh, mau aing daek nonton orkes. Saya dia mah mau panai di ustad kebantu deh. Iya, ustad aing teh kiai, dia aku nonton orkes. Tapi lamun dipandeglang aing nyumbang lagu guys, pokoknya mah. Ya Allah, eta teh kos kitu narakakeun sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia. Oh, gitu kan. Nonton TV teh aya di loba jelema mampu ngus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang tenang sorangan bae di kamar blontek kiai tolol jadi aing mah zoharo mah bener bisa dijaga wa ma batonna nu henteu itu dari dulu loba jelema mah muka HP ge haram tuh jelema bae loba cek kiai no kos gitu loba kiai loba bangsa pengusaha mah geus teu kudu gigituan emang geus ngajebur sama teh heula emang kiai di nu loba jelema aya murid embung tapi sorangan bau tak eta henteu ama baton madohar dong berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakatnya ngajaga mun sorangan mah henteu nah eta cilaka tah kos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebreh nu samar ditinggalkeun ku jana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah nuleukeun teu nuleukeun ghalib Allah mah sugan aya nundutan wala taquduhu sinatu wala teu pernah sare Allah teu pernah nundutan aja urang di bos mah bisa pak bos keur nundut aja gelap bae tuh guru keur deleukeun ya aya ngarokok bae ngajos teu masalah teu kadeuleuh cek teh teh mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos tah eta mah teu ikhlas kalima wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek ngabunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekel bunuh kumaha kahayangnya nama ngaganggu ka nyana bolong nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ieu mulibah jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek ngabunuh awak-awakan allati haramallah nuku Allah diharamkeun illa bila kecuali mangga mari kumaha ngabunuh bunuh deui kuat ngaranna atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh mana deui rajul muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson ieu ge bunuh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmat nggak ngerasakan gitu ngaranna jima hasil halal wali zina jeung nu sejen tak eta teh wajib dirajam paehan eta mah tuh masalah temen kos kitu ya na'inu limadzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun zalikum tayyinu lima tadi nugis diceritakan wassaqum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum ta'qilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusyriku bihi syai'a nomor kadua wa bil walidaini ihsana nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq nomor kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kalima wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq nah ieu nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran ieu nu
balandang di Mekah saat eta nu dilaksanakan ku kaum kufar. La'allakum taqilun, coba berpikir. Nu 5 jelas, nu 4 ieu mah nu make perjalanan khofi mana? Wala taqrabu malal yatim. Wallahu a'lam.